Soekarno baheula dipuji turun digogore, Soeharto dipuji turun digogore, Habibie dipuji turun digogore, Gus Dur dipuji turun digogore, Megawati keur naek dipuji turun digogore, SBY dipuji-puji turun mah dibogogore. Ayeuna Jokowi can turun oge geus digogore. Ayo simpan maneh nu milih, nah maneh nu ngagogoreng. Uing ona man teu milih ka Jokowi, uing mah ka Prabowo. Tapi tak masalah jeung ka Prabowo, uing mah dateng ngagogoreng Jokowi. Karena Jokowi, uing mah cicing mah, boro-boro ngeritik Jokowi, uing mah teu wani. No sababna ngeritik, boro-boro ngeritik, uing mah kamari dipanggil Jokowi, uing mah nolak. Teu direret-reret acan. Bener kamari saya dipanggil Jokowi tadi retret acan ditolak uing. No sababna sabab uing lain Jokowi, uing kan jujun-jun aja. Non maksudnya dipanggil Jokowi, emang ngareret aing maling Jokowi. Kelempang bah abdi teh kelempang Jokowi nya lempang eta berarti lain ka uing jadi tadi reret tertipu. Sok ragap susuna. Nya kumane nya kurang teu harayang teh ragap susuna ku bapa tahanapeun susu kencat turunkeun 2 ramos set eta zamananya ka Allah Gusti sanes buku abdi panginten ieu malepat buku aing mustahil salah cek Allah. Da abdi mah pan loba amalna na bukuna menjadi amalan maneh teh bener loba amalna kan hanya ka maneh loba ngagogoreng batur. Jadi pindah kahadean anjeun kana buku batur, kagorengan batur pindah kana buku anjeun hayang jadi jalma bangkrut. Ulah jadi jalma bangkrutnya mulai kagorengan tapi ka ece pareuman lain diperkembangkeun. Sangat kesimpulan hormat bagi mudah-mudahan non rupi dibantasan sebelah rupiah ayat dina penantian Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng sumping pemirsa. Oke ke hatur jeung stamina stamina tingali jika tingali wah loba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
Wallahu alladzi la ilaha illa hu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol natekeun om. Kontrol. Kontrol. Kontrol om, tekeun om, terus tekeun setik deui. Nu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan sing lancar usahana. Amin. Lancar hirupna. Amin. Lancar ngelepas nyawana. Amin. Amin gitu. Amin. Kayak nyangket gitu ke nyawa. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa bil Qur'ani imaman wa hikmah wa bi Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bisabang ila Merauke wilayah wa ja'ala Cipanas orriyatan thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Al-ayat sadaqallahul azim. Uing lempang ti lebak. Bari ngalagu aing nahate tapi mapai jalan satapa. Ngajug-jug ka hiji lembur. Takapi karasa capena sabab ngingking teu naek ojek. Sugan teh deukeut. Kenapa cenah kene. Pengkereun hotel Tirta cenah kitu no, Tirta. Sugan pengkereun pek teu pengkereun. Bios papapah cecek ketua Mowij teh. Ieu teh baelah aya jasa dikawal we jeung Mowij. Motor wisata Cipanas gagah. Mudah-mudahan kiprah aranjeunana sareng masyarakat urang dieu kanggo ngayakeun ieu syukuran sing dicatet amal sae ku Allah. Amin. Anu sumping ka dieu ge sami teh anu papa. Harapah rata-rata mah nya pangtebihna papahna pangseueurna ganjaranna. Komo lamun tumpak motorna. Pangjauhna tumpak motor bari tumpak mobil leuwih loba ganjaranna sabab eueuh taneuh nu kaliwat katin cakuban kabar. Mun di kota mah pengajian teh alhamdulillah kan ini geus wow, ngaji coba ditu resep naik angkot. Mayar teu bener 500 mayarna teh supir angkot teh protes nih naca pangjauhna 500. Oh tadi ge budak itu 1.500. Kalau gitu 1.000 malah cenah. Anu 1.500 calana panjang eta budak SMA nih. Nu tadi calana pondok nu 1.000 budak SMP. Komo aing mah teu di calana cabrikeun. Insyaallah nu hadir ka dieu mulih ti dieu nuju ti dieu di jalan jihad sadaya. Fisabilillah sadaya. Hatta yarji'a. Tapi kamulihna teh dak maot di tempat pengajian mah alus keur jihad gitu lamun nu balik remeh doa tah eta teh jihadna teu alus matak ulah balik remeh doa kabeneran poe ieu mah jihad ngaji malam Ahad gitu nya sok aya nu ngaji teh baralik ti heula tah eta teh malaikat rahmat teh pan keteng ngumpulkeun dosa jalma
dibawa ke langit, langit nolak, dibawa ke bumi, bumi nolak, dibawa ke cai, cai nolak. Dibikin ka akhirnya dibikin ka jalma nu balik ti heula ti pangajian. Jadi sik bisa rek balik ti heula jik. Bagian dosa tinu hadir kabeh dibikin ka maneh. Pang-pangna mapan ait balik memeh doa malebar, doa berjamaah teh aya waktu ijabah jalma nu aya. Matak mun 40 jelema ngadoa cenah cek para kiai penditi ijabah. Sabab aya tina 40 mah pasti aya hiji jalma nu aya waktuna ijabah. Jadi mun ayeuna urang ngadoa tangkenya akhirna ngadoa. Lain waktu ijabah kuring, mungkin waktu ijabah akang. Tak kabeh anu hayang teh milu ka ana waktu ijabah akang. Matak mun keur ngadoa babarengan ulah sok kabur. Bahkan Rasul mah milarian malaikat mah neangan jalma teh neangan jalma anu tempat neangan tempat zikir, tempat ngaji jiga kitu. Malaikat teh membentangkan sayapnya ke arasy. Ketika kita bubar setelah doa maka malaikat pulang. Ditanya oleh Allah, Allah mau ninga, tapi kan kitu nah hadisna. Terus gimana kat? Itu muncul bahasa orang dia. Terus gimana kat? Wih itu cenah Gusti, wih naon? Wih eta cenah kempol sareng jalmi-jalmi nuju zikir ka Gusti. Nuju emut ka Gusti, nuju ngaos ngadeukeutkeun diri ka Gusti. Naon cenah pietana ku eta jalma? Hoyong karidhoan Gusti, hoyong surga Gusti, nyahoeun teu ka surga. Teu terangeun Gusti nembe berharap kira-kira mun nyahoeun surga kumaha? Bakal leuwih resepeun kana ngadoana, bakal leuwih resepeun zikirna, bakal leuwih berharap. Gitu. Terus eta teh menta deui nyuhunkeun hadapunten tina dosa na Gusti. Sieun kana neraka, nyahoeun neraka teu apaleun, karek cenah we, cek katerangan. Kira-kira mun apaleun kumaha? Mun apaleun mah langkung sieun bakal langkung taat ka Gusti. Hayo tarima kabeh taubatna tina dosana. Kitu cek Allah. Maka namun aya pangajian teh ulah sok sararan teh. Ngaji teh sok sararan teh, ai palbah kana bioskop pangheulana. Bayar tancap panghareupna bari nyunyuhun incu. Punten pun incu hoyong ningal, punten teu kudu akina. Ngajual we incu si teh nya. Ibu-ibu sim kuring bingah tepang sareng urang Cipanas. Ka Cipanas teh sok sare we. Di sumber alam di dinya di Tirta Gangga. Kaliwat teh di dinya wes. Ayeuna mah ngaji ka dieu teh. Cipanas mah malam minggu mah pinuh. Alhamdulillah pinuh kudu ngaji. Ngaji mah. Kuring balik di Istiqlal tadi isuk-isuk teh jeung Menteri Sosial Ibu Indra Parawansa, Khofifah Parawansa. Sareng Kiai Manarul Hidayat sim kuring tadi manakib akbar di Istiqlal. Alhamdulillah pinuh. Kabur ka dieu leburan ka pasantren ngalongok kelas santri loba nu gering. Malum cuacana boro-boro santri na ajengan lagi gering. Emplu. Langsung ka dieu. Guys lah. Acarana hebat memperingati kemerdekaan dalam rangka HUT RI ke-70. Cikahuripan bergema. Urang mimitian we ceramahna ku ngalagu. Ngalagu naon? Nya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kabeh kudu bisa. Lamun aya bangsa Indonesia nu hadir ayeuna teu bisa ngalagu ieu beres ngaji entepan baju kaluar ti Indonesia. Sebal mah nya lagu ya waya Kang Jujun. Bisa lagu eta apal lagu kebangsaan teh apa? Digablek kekenyos. Sok ah wing dirijenna. Dirigen mah wadah minyak. Dirijenna samakan dulu suaranya ya. Hiduplah Indonesia Raya dua Indonesia tanah airku. Nyanyi. Tanah tumpah darahku. 1, 2 di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. 2 Indonesia sebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. 1, 2 hiduplah tanahku
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Kak Jujun, temunang ngerunkeun lagu di tengah jalan. Oh, cuksa. Daripada panjang bari jeung teu ngarti jerawana. Ning saeutik bari ngarti dan rek diaji ku uing 2 kalimat terakhir nu dilagukeun ku ajen dia. Kalimat pertama, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Eta. Kalimat kedua, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia. 2 eta we urang ngaji sakedeung. Pan tadi ku ajengan geus dimimitian, merdeka geus 70 tahun, tafakur teu pati beuki. Sok urang tafakur saeutik. One cause of modern civilization because we have no time to meditate. Ngerti teu? Siapa pokok atuh ieu ngerti. Ngerti teu? Uing oge teu ngarti. Gagayaan we atuh pada disebut doktor mah nya teu bisa bahasa Inggris. Ibu bisa bahasa Inggris? Abdi mah kuncina boga 3 di imah. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Salah satu kehancuran abad modern ini karena manusia sudah tidak mempunyai lagi waktu untuk bertafakur. Jadi gue keterangan tafakur saatin khairum min ibadati sittina sanatin. Aing ngaji jeung Mang Aep mah kudu jelas, kudu netes tatungtungna. Ajengan Aep batur ngaji uing alfiah di mama di pangkalan baheula. Ngaji dobit alfiah. Jadi mun ngaji di mama mah kudu tungtung nate kudu naretes. Mun tintuntan kudu bener. Sabab mun salah ke pasti dikritik ku Mang Aep. Tafakur saatin, bertafakur merenung 1 saat 1 detik. Khairu min ibadati sittina sanati. Eta teh leuwih alus di padan ibadah 60 tahun. Naon maksudna? Sabab hasil perenungan akan melahirkan sesuatu yang lebih brilian. Biasana aing merenung teh sok tungkul, tungkul teh berarti sok ka jero, teuleum cek bahasa urang deui mah, teuleum teh ka jero. Eueuh nu teuleum kaluar, nuju teuleum di mana? Eta di kolam renang. Kumaha teuleum mujasmedi tapa berata akan keluar hal-hal yang baru yang brilian. Mun tara daek tafakur mah susah. Batak sok aya ajengan datang ka uing. Pak Jujun kumaha carana atunya meh nyarios teh sae atuh kudu loba diuk cek aya hayang nangtung. Uing mah sok kitu. Loba diuk mun hayang nangtung kudu loba diuk. Ari nangtung hayang ari diuk teu beuki nya mah nangtung atuh eta diuk. Dia mun hayang nangtung kudu diuk. Loba nangtung kudu loba diuk. Lamun hayang mananyuk kudu diuk. Ulangan ukur hayang tenar gogorokan wungkul kudu diuk beutingna kurang sare. Lain kerek wae. Ustad beuki dahar jeung beuki hees. Kalau teu seukeut ngomongna tuh da moyoy wae. Paling ngorok teh rajin, pamajikanana mitohana kudu diajar ngajauhkeun beuteung tina ranyang gitulah. Tah merenung tah ina teh nu hese teh bangsa teh loba jalma nu teu pati rajin merenung, lobana nu gogorowokan. Mata komentator di Indonesia leuwih loba batan pelaksana. Sok tingali rakyat ya pan tukang komentar wungkul. Nu goreng gancang digedekeun. Jasaan mah dipohokeun. Soekarno baheula dipuji turun digogoreng. Soeharto dipuji turun digogoreng. Habibie dipuji turun digogoreng. Gus Dur dipuji turun digogoreng. Megawati keur naek dipuji turun digogoreng. SBY dipuji-puji turun mah digogoreng. Ayeuna Jokowi can turun oge geus digogoreng. Ayo simpan maneh nu milih, nah maneh nu ngagogoreng. Uing onaman teu milih ka Jokowi, uing mah ka Prabowo. Tapi tak masalah jeung ka Prabowo, uing mah dateng ngagogoreng Jokowi. Enak Jokowi, uing mah cicing meh. Boro-boro ngeritik Jokowi, uing mah teu wani. No sababna ngeritik, boro-boro ngeritik, uing mah kamari dipanggil Jokowi, uing mah nolak. Teu direret-reret acan. Bener kamari saya dipanggil Jokowi tadi retret acan ditolak uing. No sababna sabab uing lain Jokowi, uing kan jujun-juna ya. Maksudnya dipanggil Jokowi, emang ngareret aing maling Jokowi. Kelempang bah abdi teh kelempang Jokowi nya lempang eta. Berarti lain ka uing, jadi tadi reret tertipu.
presiden saha uing dipanggil presiden jalma kieu non manfaatna dipanggil presiden dipanggil ku urang Cipanas ke ku urang di ku urang Cikahuripan salah manggil nah salah manggil Pak Kiai lain Kiai uing mah karek anjingna Kiai lain ulama uing mah karek anjingna ulama tuh ulama-ulama nama para kasepuhan nuju luhung ilmuna loba amanah ieu mah karek anjingna tapi da anjing oke asup surga insyaallah anjing nu soleh mah kan gitu itu kitmir nah hiji jeung ashabul kahfi mah pan asup ka surga ka bawah anjing anjing na wae ka surga komo aing tapi salah sebenarnya monang jujun mah ilmuna deet amanah petot awak mah geus puguh sakikieun kami sam-sam bertumbuh cuman aku bertumbuh ke pinggir gitu kan bae sakieu alhamdulillah hirup daripada maneh alhamdulillah matak capetang ge bibirna meureun matak penek ge capetang bibirna teh penek dan penek mapan otak jeung hatena deuk penujang korang masuk hararese teh ngomongna sebab naon otak jeung hatena jauh ngan beda nu penek mah rada goreng saeutik sok bau heos mah sababna bau heos sabab beuteung jeung baham deukeut baelah bae paduli ting awakna penek ya seletana we panjang manetana kana napasna kana teu bae jadi sebenarnya ada orang deh nyahong orang pajujun lain hayang ngaji lain ibu-ibu kangen kita tadi da lain kangen kawin raja nu kangen ibu-ibu atau di protokol cing ABG gitu nu kangen ibu-ibu terus kangen atau nini mah aing teu anggeus pakai kacapanon teh gara-gara kitu teh jadi mah teh make kacamata uing keur ngaji bal Mang F nya ayeuna di kacamata mah di baheula di kacamata uing mah ayeuna teh gagah jangan aya di kacamata ti baheula uing mah teu uing mah kadieuna ke di kacamata naon sababna apal teh unggal penting ceramah manggihan nini dia beki goreng panon teh di hareup ABG berada cenghar keur panon teh cager tadi seri bae ibu-ibu tos ngantosan di kamari samingon tos nyali pajujun aing sugan bangga lah nini da urang dia mah ngonang jujun lain peda hayang ngaji lain tah da nyaho da ngaji mah ajengan ge di dieu pan para kiai kasepuhan seueur urang kumaha hayang nyaho bener salah mah boro-boro diterangkeun ku ajengan teh diterangkeun ge arah rapal bener salah mah sok urang nanya ibu-ibu saeutik Bu ai bohong bener salah ari jujur bener salah jadi hirup teh kudu loba jujur kudu loba bohong ai kanyataanna euceul loba jujur loba bohong tak eta wungkul da geus nyaho bohong teh salah jujur teh bener kanyataanna ban loba nu bohong ibu pajujun mah tudah tuduh cah anu sok bohong sok urang cek ibu sok nyeseuh calana salaki tara sok dipodokan sakuna tara kadang-kadang sok manggih duit tara manggih duit bebeja tara cek aing oge jauh-jauh bab nyeseuh we ku aing dicopot anu kadua anu karesep urang Cipanas ibu sok arisan tara ngomong arisan can mayar sok bebeja ka salaki can mayar arisan nangit sok duit atuh nginjem ulah ti bapak panitia nagih era osoknya osok mun arisan meunang bebeja tara kitu tanya kitu jadi dah apalah terus kadok geus kakodok ngonang uing kalian pada hayang ngaji hayang nyaho bener salah tadi mau hayang diarahkeun ka langit ku ajengan materi meni waluh kacida pisan beratna lain aing nyaho hayang rame aing nyaho ngonang jujun teh pada rame aing nyaho jujun masuk aya laguan kudu masuk sesirian deukeun bae matak ayat ngomong ka uing jujun mah cenah ngalagu wae uing asok siriwekeun bae da ngalagu eta pati goreng ieu sorana daripada maneh nyanyi goreng ngonang eueuh gawe ngago goreng kuring atuh pinah ka hadean maneh pinah ka uing ka gorengan uing pinah ka maneh cek Rasul teh hei apal teh jalma bangkrut ka sahabat cek sahabat teh ngajawabna teh nu bangkrut teh nu tani tinggal daki nu dagang tinggal hutang cek urang Cipanas mah kitu boro-boro balik kuntung modal oge teu balik deui kitu Aisyah Rasul teh lain nu bangkrut teh jalma nu loba amal hadena tapi pas dina poe kiamat narima buku eueuh catatan amal hiji aja eta jalma nanya ka Allah Gusti sanes buku abdi panginten ieu mah lepat buku aing mustahil salah cek Allah
Da abdi mapan loba amalna na bukuna jadi amalan maneh teh bener loba amalna kan hanya ka maneh loba ngagogoreng batur. Jadi pinah kahadean anjeun kana buku batur, kagorengan batur pinah kana buku anjeun, hayang jadi jalma bangkrut. Enggak ulah jadi jalma bangkrutnya, mun aya kagorengan tapi ka ece pareuman, lain diperkembangkeun. Lamun aya kagorengan tatangga, lain jengkal jadi sadepa pareuman. Mun aya nu nanya terang henteu. Eta jalma nu hayang teu bangkrut, mun hayang nu bangkrut mah sajengkal jadi sadepa, komo ditambahan ku benci jeung resep mah. Kata tangga keur mah teresep da jelema anu geuning jeung tatangga ge loba nu teresep. Tatangga nyeun imah lain bunga, kadeun tatangga nyeun imah jadi sirah. Tatangga maju dagang kadeun mulia. Tatangga meuli mobil jadi huntu. Tatangga meuli parabola, maneh meuli parame. Loba anu kitunya dibangkruteun jalma kitu teh. Anu tadi jujun batara ngaji nyanyi, tapi dibangkruteun teh. Kan bae tadi nyanyi ge genggrong-genggrong uing. Nu ngalagu-ngalagu uing ngarugikeun maneh kitu. Teu beuki mah tong datang nyingka. Da pajujun mah seuseulian nya kan bae tu boting salat uing mah tadi Isya di pasantren. Da inget we ka dieu bisi geus nganungguan boting salat ngan ukur ngagugurkeun kewajiban buat ditarima bohan teu ku Allah sugan ngabungakeun urang cikahuripan jadi ibadah. Pan ngabungakeun batur teh ibadah teh. Alhamdulillah pan ngaji jeung uing sajam setengah atau 2 jam ayeuna atau 5 jam. Insyaallah 5 jam mah aing ngajungkel. Ngaji jeung uing ngapan sajam setengah kan lumayan poho kana hutan. Urut lebaran kemana? Balik ka imah jenghok ge anak gede kene. Depan lebaran teh kamari geuning paruasa teh eueuh hartina geuning lolobana mah. Eleh ku puasa orai mah puasa pan ganti kulit. Hileud mah puasa pan jadi kukupu. Ai urang Cikahuripan puasa ganti kulit henteu. Halus berarti lain orai. Jadi kukupu henteu. Halus berarti lain hileud. Robah henteu geus puasa. Namun terubah seetik-etik acan berarti nilai kemakhlukan kita di bawah ular dan kupu, di bawah ular dan ular. Naon sababna? Sabab terubah, orai we robah. Manya urang puasa terubah. Robah jadi naon Pak Jujun? Robah la'allakum tattaqun. Jadi jalma nu bertakwa. Ai ber teh kalimat kepunyaan. Berduit berarti boga duit. Beristri berarti boga pamajikan. Bersuami berarti boga salaki, bertakwa berarti boga takwa. Hartina loba jalma geus puasa anger teu baroga takwa. Ari takwa di mana tempatna? At-taqwa hauna. Tilu kali nah hadisna. Takwa itu di sini. Tilu kali anger tempatna beda jeung na iklan di sini. Eta mah bejo bintang 7. Ieu mah at-taqwa hauna. Takwa tuh di sini. Isyarat Nabi mengisyaratkan dengan 2 jari di bawah susu sebelah kiri, 2 jari di hadapan susu belah kenca. Sok ragap susuna. Nyaku mana kurang tahara yang tinggi. Ragap susuna ku bapa tahanapeun susu kenca turunkeun 2 ramos set. Nah didinya aya. Naon eta? Mik diketrokan. Tapi engke mah eueuh mik di kitu ku abah tangke. Aya di jero nu dek eta teh detak jantung. Ari detak teh eta teh detak jantung teh ciri jalma hirup. Jalma hirup teh cirina jantungna berdetak. Mun jantungna geus teu berdetak berarti paeh. Aya jelema berdetak jantungna, kelepek kapaehan, bawa ka ICU, rupana dicek nadina, make alat pemicu jantung. Titit. Kunaon sadari? Oh astagfirullahaladzim, hampura. Ganti tutut. Mending titit, mending tutut. Ngeunah titit, ngeunah tutut kira-kira. Ngeunah titit, ngeunah tutut. Titit heunggeus. Dan ngeres pikiran maneh. Cek mantek mawakam min aibin aulan sahiha wa afatuhu bil fahmis saqimi. Loba perkara alus dan pahamna geus goreng. Frame of reference-nya sudah jelek. Maka kesimpulannya jadi goreng. Uing mang mongkeun titit alat jantung mana mah kan teu baleng. Ieu mah urang fokuskeun kana alat jantung. Titit. Aya jelema pingsan 2 bulan teu bisa diajak ngomong, tapi masih kene aya titit dikubur gitu. Nah sababna teh dikubur.
aya kene tititan. Maksudna aya kene detak jantungna gitu. Paling disebut teh naon jelema nu titit tapi teu sadar-sadar jelema naon ngaranna. Tatangga abdi mah koma, saha ceuk koma. Ceuk koma tos sabaraha sasi, 2 sasi. Nah, sabab aya kene titit tiba-tiba tit ta panjang eta mah lain koma titik mah is dead mode. Gitu dia. Hebatnya Allahnya eta ngirikeun jalma hirup ku detak jantung gara-gara detak aya detik, gara-gara detik aya waktu. Kamari bulan Ramadan neangan Lailatul Qadar ngadaragoana emper masigit. Bari nararumpeng. Salikur pi ka 30 likur. Mega 10 likur. Nuju naon eta? Nuju ngantosan Lailatul Qadar. Pada saat aya sinar ka imah RT. Iku RT cenah beunang Lailatul Qadarna. Kunaon kitu cenah sinarna ge ka ditu Lailatul Qadar disarwakeun jeung kembang api. Aya pan panjujun tanda-tanda aya tapi ulah ngadong ningalian langit wah ieu Lailatul Qadar teh nya teu pati haleungeung teu pati cerah lain kadinya atuh urang ngaji saeutik namun pun aya keneh suasana meh taun hareup Ramadana robah keun memeh nyarita Indonesia keun panah yang lila cenah ieu nya inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi Sanyana kami nurunkan Al-Quran dina petingan Lailatul Qadar. Nah, ini peting Lailatul Qadar teh peting lebih utama tibatan 1000 bulan. Jadi artina eta peting jadi utama tibatan 1000 bulan sabab aya Quran anu turun. Nu mana Quran anu turun dina peting eta teh? Iqra bismi rabbikal ladzi anu turun teh ismu rabbi. Ka mana turunna? Lain ka Gua Hiro, dalin kana batu Quran mah turun. Karena mastaka Nabi lain kamana baca surat Asy-Syu'ara nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munziri geus turun Jibril mawa ieu Al-Qur'an kamana ala qalbika kana hate anjeun Muhammad jadi naon nu turun teh ismu rabbik dilungsurkeun kana qalbu Nabi tah di dieu diteuneun Allahna di dieu lain diteuneun di luhur menara Masigit dijarian we kaligrafi tapal-tapalkeun temok nu elingna teh temok we jeung menara jelema mah beuki paroho we ka pangeran tah ku sabab Nabi diteuneunan ismu rabbikna qalbuna maka Nabi berucap atas nama ismu rabbik menatap atas nama ismu rabbik melihat atas nama ismu rabbik mengunyah atas nama ismu rabbik bergerak atas nama ismu rabbik naon wae sagala rupa lamun disandarkeun kana ismu rabbik maka eta Lailatul Qadar ngaranna karena jadi ibadah kabeh. Itu ngomong-ngomong tahun khairum min alfi syahrin 1000 bulan mun ditaunkan 80 tahun jauh teuing tahun mah hirup mah sadetik we da tahun teh kumpulan tina bulan bulan teh kumpulan tina minggu minggu teh kumpulan tina poe teh kumpulan tina jam teh kumpulan tina menit teh kumpulan tina satahun teh 12 bulan sabulan teh 4 ari saminggu teh 7 poe ari sapoe teh 24 jam ari sajam teh 60 menit, ari samenit teh 60 detik, ari sadetik teh ayo jawab, ari sadetik teh tempo ka dieu ngaji ya dokter nu ngajina nya teu mawa ilmu ari sadetik teh eta sadetik teh sadetak 2 detik 3 detik 4 detik 5 detik 6 detik 7 detik 60 eta samenit moal aya menit jam poe minggu bulan tahun mun eueuh detik mata hirup mah sadetik tong mikiran tahun rek pensiun 2 tahun nepakan tarang teh ayeuna bajujun bingung akang teh pensiun 2 tahun deui makanya budak can bareres kuliah anu sakola loba keneh bingung akang teh irap kana pensiun akang 2 tahun deui jam 8 nepakan tarang mikiran pensiun 2 tahun jam 10 modar eta jelema rugi teh wal asri innal insana lafi ta eta nu khusrin teh nu teu menguasai detik hirup mah ye sadetik ye jadi hirup mah ye which hirup mah sadetik nu penting detik ka hiji ka detik ka dua bener detik ka dua ka detik ka tilu tetep bener detik ka tilu ka detik ka opat mempertahankan bener detik ka opat ka detik ka lima tetep bener detik ka lima ka detik ka genep istiqomah dina bener tah kitu lah Qadar teh eta ini ngalian langit sih mah mun hayang menang Lailatul Qadar teuneun Allah na hate
supaya segala rupa nu dibagrakeun ku anjeun didasarkeun kana ismu rabbik. Mata puasa ge dibagi tilu. Ya teh lain hubunganna jeung patengekeun. Puasa umum mah puasa nahan lapar bungkul jeung dahaga. Puasa khusus mah puasa nu bari tatapa, napakeun naon? Napakeun panon kana awasna. Tingali napakeun ceuli kana dengena, napakeun irung kana angseuna, tingali curug uingna, napakeun letah kana ucapna. Tingali lain heureuy, tingali napakeun panon kana awasna. Napa jujun panon nunjuk kana panon ari awas kana hate. Apana awasna mah di dieu. Da loba jelema tumpak motor ge aya hatena teu awas mapan bujur puso ditubruk. Kunaon jang lain nenyo ngan inget ka kabogoh. Ari panonna nempo tapi hatena ka kabogoh. Jadi awasna di mana? Di dieu. Eta tatapa. Mata kuing mah nyebut puasa resep keneh nyebut tatapa. Mata orai tatapa ganti kulit. Puasa orang kan puasa ayakan aya dihakan. Boro-boro daek tatapa kasiksa we ku hawa nafsu puasa teh geuning. Kudu nama harga-harga bulan puasa teh marurah, tarigu kudu nama murah, gula kudu nama murah. Panu ngopi tilu kali sapoe pan keur puasa mah sakali. Kudu nama murah, namun jadi mahal. Si horeng teh balas dendam na 4 kali ngopina sapeuting. Bener teh? Mata lelah melihat, hidung jenuh menghisap, mulut lelah berucap, telinga menangis tiada mendengar. Kan jadi gitu. Mata bukan lain pepit eta. Anyar eta mah lagu karangan Dedi Mulyadi Bupati Purwakarta ku aing dilagukeunna. Mata lelah menatap, panon teh pan sok nyiksa hate. Ningali tatangga kamu, geus tual tuh kesalahan gitu teh nyoto batu. Ayo mama kunaon meuni ditoel peuting oke meuni mung wae kok akan kurung pipit gua kedondong minta duit dulu dong. Salakina kan pusingeun cek salakina. Burung pipit gua kedondong jepit burungku dulu dong. Nah kunaon mah teh bet amek-amekan itu teh nyoto. Tatangga mah geus kamu, geus meuli itu, geus olah. Gitu kasiksa, tungtungna teh maksakeun barang beuli punya anyuk. Munyin kue teh barareda imah unggal imah sarua ieu nastar itu nastar. Di akar kalapa itu saer we nyariin akar kalapa. Lebaran teh barang hakan teh kabeh susuguna eta. Bari ieu kue nu aya. Ayo sia bener teh. Kasiksanya hate kasiksa ku panon anu tidak ditapakeun. Padahal panon eta kudu ditapakeun kana awasna. Awasna di mana? Nah hate di dieu. Keun we batur olah ai teu boga mah ulah sok maksakeun. Bahasa urang Sunda mah hirup mah mending kabeuli daripada meuli. Ari kabeuli mah beda. Kabeuli mah sasadahar, sasanginum aya sasane dibeulikeun. Meuli bajuna kabeuli, meuli motorna kabeuli, meuli mobilna kabeuli. Sabab naon sesa. Sesa dahar aya leuwihna dibeulikeun. Ai meuli mah daena mah tanpa DP juga bisa bawa motor. Tapi unggal bulan riweuh kasiksa. Da teu gablek keur cicilan. Tungtungna ngebut das diudag-udag. Nyiap motor batur disada leasing. Leasing. Di remna pudunan disada kredit. Nalpot ngengklokan nyuk 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 kan kasariksa sih bener teh. Nah kalau orang mah baheula teh kitu pun biang jalma biasa disebut sangsara teu pati, disebut pukul leuwih henteu. Disebut cukup geketang sok loba kakurangan. Da sok buburuh ka batur kadang-kadang mah. Lamun rek lebaran teh da uing nu sok ngacoblak nanti mau batur mah tos kada mau kolontong remeh ngentep. Remeh ngentep teh ragina. Wajib. Alipun biang teh muhun atuh bungsu di mana da teu gaduh ketana ge cek pun biang teh atuh mah urang kan mam naon atuh lebaran cek uing ogo cek pun bapak gandeng bungsu keun bae teu ngada maraginang ge asal engke mam raginang we hebat kalau kurang da bener lebaran teh aing sagala dihakan. Nah ieu matak pantas ku sabab urang kasiksa wae fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dina hatena teh gering beuki tambah geringna teh parna mata puasa teh lewat teh teu hartiana naon. Komo ka puasa nu katilu mah naon puasa katilu puasa khususil khusus tanyakeun ka ajengan aep ai puasa khususil khusus naon definisina puasana jalma nu hatena teu ngareret ka salian ti Allah tah eta nu tadi takwa teh ngageduk we hatena nyang hareup ka Allah
zikir karena zikir khofi zikir diteuneuh dina hate keur ngising keur ngisang keur dahar keur mani keur naon zikir nu zikir lain bibirna da bibir mah aya kaliwatna hate na nu zikirna matak lamun hayang Lailatul Qadar tancepkeun zikirna tapalkeun dina qalbuna tah ieu geus ngaji kita tadi ge nyanyi mah encan malah cicing heula atuh daerah saya loba kiai nyanyi wae kayak nyanyi mudah-mudahan tahun hareup mah puasana robahnya puasa nu kitu patut wae puasa ayakan sagala dihakan ti jam 1 kumpulkeun alpukat canil kulub hui onol bajigur 5 menit menjelang maghrib pisang sudah tanpa busana kalau cau mati jam 5 terus dikocek karena gelas nonton TV diputer-puter di jam 5 setengah jam dikocek cau protes eureun kain teh muter-muter we lieur cek saha eta teh cek jujun cek ngomong Allahu Akbar can barwa can cai cau geus beak genep cek nabi sunnahna kormat 3 ima 12 tamah canil kolak timpa ku sop buah atuh teurap can dahar belok teh sangu teu pati loba sasenok senok temo balik barwasa teh puasa bubudakeun wae tak teu hartina nu aya mah beres lebaran diweuh pemikiran utang monyong deui jeung salaki ribut deui sia atuh segala rupa kita bawa duit aing meuli baju nya baju aing make tiung ngungkul matakna ku sia sabuku bisa nang tiung ngungkul buka bae lebaran mulai yang pamer mah pake tiung buka kenjana gi-begi pagulung kuntuna ribut gara-gara gablek hutang urut baju meuli baju teh mun awewe meuli baju meuli asa pangkagana ya baju pasti pang alusna ai Bang Idul Fitri gigireuna teh sarua bajuna teh meuli baju di pasar baru atuh kodian sok gerak tafakur itu menang tafakur gitu. Jangan ditafakuran jika budak puasa orang teh bener teh. Bener teh. Puja teh puasa mah teu rame. Nya teu rame dengan sakikituna. Puasa ngadon rame dulu budak meuli baju teh ka bedak. Hayo kaden olah batur takbir olah Aisyah iraha elina. Puasa teu bareng malam takbir ngan ngurus kue teh jeung kue dihakan teh. Astagfirullahaladzim. Udah puasa teh. Mudah-mudahan nah robah tahun hareupeunnya eta teh hasil perenungan. Tegas balik deui ka nu tadi. Urang merenung kemerdekaan saeutik we. Nu tadi urang mah 70 tahun merdeka. Bandingkeun jeung kolot urang nu 350 tahun dijajah. Kudu kitu ngabandingkeunana. Kolot urang mah 350 tahun dijajah ku Belanda, jara di Belanda teh. Justru 350 dijajah teh semangat mengusir Belanda makin kental makin kuat ngangkat bambu runcing bari ngagoro ka Belanda hei kafir hei jangkoran hei bule hei pirang kan gitu najis anak incu aing ke berakidah siga akidah nu sia diagem teu hayang anak incu aing ngahakan barang hakan anu dihakan ku sia teu hayang anak incu aing make pakaian nu saperti dipake ku sia matak masing sia make pesawat tempur, make bom, make naon, aing make bambu runcing, aing siap ngorbankeun jiwa raga. Nu penting anak aing teu jadi kafir siga sia, teu make baju siga sia, teu barang hakan jeung minum siga kahakanan jeung inuman sia. Pan kitu kalau urang mah gerakanana Allahu Akbar, semangatnya berkobar dengan bambu runcing Belanda diusir. Hebat. Hebat. Ngalagu mah juta gentor make bambu runcing. Membela yang benar bari lempang teh nyerobot beda aya mah urang barudak mah nyanyi wungkul mah juta kentar cek guruna lain tak kentar guruna pusing nyokot pamungkus di balada budak tak kentar ngagilek budak tak kena Yuk balikan ayeuna 350 tahun Indonesia dijajah ku Belanda jadi Belanda teh inung urang aki urang uyut urang bawa urang teh berkorban jiwa raga justru untuk mengusir mereka. Nah merdeka we Indonesia teh
karek 70 tahun Indonesia merdeka, kunaon bangsa Indonesia geus jana di Belanda. Geus sariga Belanda, ayo sia mikir. Baju siga Belanda. Pan umat Islam nu bener mah adat ketimuran sopan santun, awewe teh kudu carincing pageuh kancing, eta kancing teh ulah osok dibuka kecuali kudu gablegna. Da ciri awewe berharga mah nu pageuh kancingna, da kancing teh dipageuhan awewe urang timur mah bener teh. Nah, abet jadi nurutan urang Belanda. Marurah, kancing caroplok. Ayo siang aku. Pakai baju you can select mong. Kamu dapat melihat kelek yang katemong. Pan mode pajujun. Nyoba heula mode cut bray, kalhur mecut kahnap ngagebray. Geus teu usum eta ganti jadi bray cut. Kalhur ngagebray kahnap mecut. Geus teu payu ganti cucut. Luhur mecut hanap mecut. Ayeuna mah geus teu usum bray. Hayang seri nu dibonceng dina motor, aya lalakina nu ngaboncengna make jaket dua rangkepna nu diboncengna awewe rawing-rawing. Pan kitu ayeuna mah di belah ditu lain di Cipanas. Di Cipanas mah nu nyontoan. Ente di Cipanas sakieu bararuni. Nah, alhamdulillah ibu-ibu nam di Jarilbab ayeuna mah geuning teh. Kumaha? Tiris. Oh, di jilbabna teh sabab tiris. Ayeuna we rek ngaji heuh da nyaho sia anu teu biasa mah nyengsol ditiung teh ka nges tong dibenerkeun beuki kapangi atuh taranya apa minum jika urang Belanda pan inuman urang mah duegan we bener teh bang kali mali mah gobang bangkong di tengah sawah wahai tukang bajigur laguna ge bajigur kan teu usum ayeuna mah dak dia ngadenge bajigur langsung we karekep dicokot we legu ngeunah geuning bajigur ieu mah teu usum bajigur ayeuna mah teu barekieun ayeuna mah resepna AO vodka brandy Chivas Regal Columbia whisky Jennifer Manson leuweuting mah arak tradisional ciki kuda di mabok kurang kampung teh nih sasolan dadan make mabokna teh cap motor teh matak jika nu mabok subuh-subuh ka masjid di Pegata ketua DKM nyolontot gitu cenah mabok ka masjid rek naon rek salat naon salat subuh cenah sabaraha rakaat 3 teh lima mabok salat subuh 3 rakaat nu mabok balik panggih teh nyuri jeung rek ka masjid jelema normal ka mana Kang ka masjid rek naon rek salat naon subuh sabaraha rakaat 2 balik deui Kang uing gerek. Jadi ngabedakeun jalma mabok jeung jalma bodoh mah teh kulit ari. Jalma bodoh ngadenge ceramah fadilah salat subuh, dah eta salat subuh. Kebenaran imamna teh hafiz Quran. Salat subuh 2 rakaat maca salat Al-Baqarahnya cangkeul atuh. Kieu we bari nah teh ngagrentas paingan padilana gede da cangkeul. Isukna teh datang deui tarek salat subuh, memes salat nanya heula ka imam mang punten sama ai kamari imam maca surat naon ca kamari subuh Al-Baqarah naon hartina sapi bikang ari ayeuna imam bade maca surat naon Al-Fil naon hartina gajah punten mam teu jadi abdi berjamaah kunaon surat sapi we sakitu panjang kumaha surat gajah ya bodoh cek aing mah mabok sesolon toda ngabok berapa botol 3 meuli mah dinum can kaburu kemana nu 3 teh hiji leungit nu kadua peupeus nu katilu dipaling ai maneh kunaon sosolotan lieur naon neangan botol aduh bu eta bangsa urang teh aneh buuk ke geus ka urang Belanda tinggal teh urang Belanda mah beurungso teh sesuai jeung panon nu biru irung mancung kulit bule jaba jangkung kan matching maneh urang Cikaurita beungeut corobon sasahileut pare
drakor Jebrang Romeo perpecahan antar suku. Sukuna barulah bahasa Indonesia na Romeo itu perpecahan antar suku. Seli rebingnya bacongnya Demes Jabalehoan biur jontor tu ngongor teh disikat 7 bulan ari buuk di beuman. Tah eta ngaranna Belanda kaduruk. Eta Belanda kaduruk Gunung Guntur. Belanda kabentar gelap menang. Aduh ampun aneh. Soekarno Hatta memproklamirkan kemerdekaan mencari waktu yang tepat. Sayyidul Ayyam poe Jumaah, Sayyidul Syuhur bulan Ramadan. Naon sababna? Begitu nyarita nagepan dina pembukaan UD atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah. Bayangkeun neangan waktu nu tepat hayang dipikari ku Allah kemerdekaan teh kunaon ayeuna budak memperingati kemerdekaan arenan. Amit-amit belah ditu dangdutan penyanyi nanti nusorana teu pati alus tapi seksi. Coba lihat ya, ayo joget kalau Uing resep seni, tapi seni itu jangan dirusak dong Bu, karena seni itu tidak berdosa, yang merusak seni itu kita. Tungtungna ada orang yang mendiskreditkan seni, padahal seni itu bagus kalau dipakai tepat. Haji Roma Irama dengan keseniannya dia berdakwah, tandingan anak berbobot kabeh lagu. Seni adalah bahasa, seni adalah bahasa pemersatu antar bangsa. Pemersatu antar bangsa itu bantuan setahu pada. Seni indah dan mulia, suci murni tiada dosa, tetapi manusia telah menodainya. Seni pun diperkosa dengan hawa nafsunya. Ayo gunakan seni untuk agama. Gitu bantuan. Ayo gunakan seni untuk negara. Ayo gunakan seni itu kebaikan. Ayo gunakan seni itu keindahan. Mari bernyanyi dan bergembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama-sama, oke? Tapi tetap dalam kesopanan dan iman, setuju? Oke, mari kita bersama-sama. Terus tadi ya.